Hujan ngaririncik marengan poekna peuting. Kaayaan jalan anu keur disorang sepi teu rame balawiri kendaraan siga biasana. Peuting harita kuring balik di ujung berung, di imah lanceuk make motor sosoranganan. Sajeroning kuring numpakan motor karasa beuteung kukurubukan. Da basarek balik ti imah lanceuk teu dahar heula. Eta oge samemeh indit ditawaran dahar ngan kuring can karasa lapar. Nya karasa lapar sanggeus ngaliwatan terminal Cicaheum. Sigana wae aya pangaruh tina kuring kahujanan dina motor. Awak katirisan balu karena jadi lapar. Kuring ngeureunkeun heula motor di daerah Jalan Suci, nyimpang di tukang sangu goreng. Kuring rek meuli heula sangu goreng keur ngaleungitkeun rasa lapar. Peuting harita mah di tukang sangu goreng oge keur kosong, taya anu keur dalahar. Malah tukang sangu gorengna oge kasampak keur sare ngagoler dina bangku. Samemeh mesen sangu goreng, kuring ngaguyah-guyah heula tukang dagangna anu keur sare tea. Punten, Mas. Sangu gorengna aya keneh kitu. Masih babade ngadamel sama hiji. Hiji we, Mas. Nih siga nu tunduh pisan, Mas. Jeung nah dagang teh kalah sare. Nah teh anu balanja kitu, Mas. Waduh, gak tahu tuh malam ini. Malam ini mah perasaan teh ngantuk banget. Lagian anu meuli nasi ge sepi deui. Hade atuh, dagang bari sare mah. Dor we rodana aya nu mangku. Ada-ada aja. Masa iya roda nasi goreng pakai ada yang mangku segala? Kalau perempuan cantik berdiri di pinggir jalan, gak ada yang nungguin, baru takut ada yang gendong. Nya, pasti saya nu panggelana mangku, mun awewe geulis mah. Tong diladaan nya mangnya, Mas. Yowis. Bari nungguan beres sangu goreng, kuring ngobrol jeung eta tukang sangu. Obrolan kuring jeung manehna siga ngobrol anu geus lila wawuh. Da eta atuh tukang sangu gorengna oge siga anu atoh diajak ngobrol teh. Bari kuring dahar sangu goreng oge malah teu eureun ngobrolna teh. Kadang-kadang kuring nembalan pananya tukang sangu goreng bari ngosom. Da puguh bari kaayaan keur nyapek sangu. Kuring kakarek sadar sanggeus tukang sangu nyarita ngeunaan poe eta. Nya harita teh malam Jumaah. Malah tukang sangu goreng rada nyingsieunan ka kuring anu rek balik ka imah. Kuring rek balik ka imah anu aya di Cimindi, ngaliwat ka Surapati terus jalan ka Pasteur.
unggal peuting sepi kieu teh Mas. Enggak, baru malam ini. Mungkin karena malam Jumat kali. Hah? Malam Jumaah gitu ieu teh. Aduh, nepi ka geus poho kana poe saya Mas. Iya, malam Jumat. Gak takut gitu sendirian pakai motor. Hujan rincik-rincik malam Jumat. Bisanya suka ada yang aneh-aneh. Aya nu aneh naon gitu Mas? Jeung di mana aya nu aneh teh? Iya, ini cerita dari orang lain. Katanya di jembatan Surapati, kalau keadaannya seperti ini, suka ada yang aneh-aneh. Ah, tong nyingsieunan ah. Saya rek ngaliwat ka jalan Surapati ye. Oh takut yo. Lain takut. Tapi sieun nyaho. Sanggeus beres dahar sangu goreng, kuring indit di eta tempat. Neruskeun perjalanan muru balik ka imah. Hujan masih keneh can raat, masih keneh ngaririncik. Motor nu ditumpakan nyemplung ka kulonkeun. Basa motor tepi ka jembatan Surapati. Ngadadak motor nu ditumpakan ku kuring pareum. Motor ngadak-ngadak jadi mogok. Kuring mariksaan motor anu pareum teu daekeun hirup. Barang dipariksa, sing horeng motor teh beakeun bensin. Antugna motor kukuring didorong teh ditumpakan. Maksudna rek dieusi bensin di pom nu aya di pasteur. Cek pangrasa sanajan kudu didorong oge teu masalah. Sabab geus deukeut jeung teu pati jauh ka pom bensin. Harita kuring aya di palebah jambatan Surapati aya kana jam 1 peuting. Pas di tengah-tengah jambatan kuring eureun ngadorong motor. Sabab di hareupeun kuring siga aya anu ngabeleg-beg. Katinggalina mah siga keur diuk si deku di sisieun jalan Surapati. Eta anu ngabeleg-beg siga saurang jalma awakna rancucut kabaseuhan ku cai hujan. Bari jeung sirahna tungkul teu katempo beungeutna. Kuring ngadorong deui motor ngadeuketan ka nu keur sideku. Bisi eta jalma teh jalma anu perlu ditulungan ku kuring. Sanggeus deukeut kuring nanya ka eta jalma anu keur aya di sisi jalan Surapati teh. Kang, kunaon bet calik bari hujanan di dieu? Kacilakaan gitu akang teh. Kang, hei, Kang, akang. Eta jalma teu malire kana pananya ti kuring. Manehna anger wae diuk bari sirahna tungkul
teu daekeun tanggah. Malah bisi teu kadengeun kuring narikan pananya ka eta jalma. Tapi angger we teu malire ayana kuring di palebadinya anu nanya ka manehna. Nu tadina hayang nulungan nya kuring jadi ngarasa keheul sabab asa teu dipalire ku eta jalma. Dasar sabener-bener kuring mananya. Torek kitu jelema teh. Atah lain jelema meureun. Jurik. Sanggeus kuring cacarita kitu katingali ku kuring eta jalma anu keur diuk sideku teh ujug-ujug ngajurung gunung. Tapi aya anu aneh katinggalina sabab awak eta jalma teh siga anu kaku, malahan basa malikeun awakna ka palebah kuring katingali pisan siga anu hareuras sarta kadenge aya sora anu nyarita, lamun nyajuri rek naon maneh. Eta sora datang ti palebah jalma anu aya hareupeun kuring teh. Sanggeus ngomong kitu manehna nyengkatkeun sirahna anu tadina mah tungkul wae. Parang breh katinggali. Kuring ngarenjag. Beungeutna eta makhluk teh sepa sarta eueuh panonan. Dina palebah panona katingali molongo, beungeutna jiga tangkorak. Ningali kitu mah awak kuring jadi ngelemper, bulu punduk kuring jadi ting carengkat. Eta makhluk sorana haros hospikasieun sarta awakna katingali siga teu napak kana jalan. Awakna teh ngalayang. Eta makhluk ngapung terus cicing di luhureun besi pengaman eta jambatan. Basa eta makhluk aya di luhureun. Kaayaan jambatan teh meuni poek pisan. Malahan kadang-kadang teu katingali mobil hiji-hiji acan anu ngaliwat. Bari kuring ngarasa sieun, kuring sajongjongan mah ngabandungan eta makhluk. Sanggeus eta makhluk aya di luhur, katingali ku kuring siga aya nu nyilorot ka handap. Terus eta makhluk teh ngabedega di tengah-tengah jalan. Keanehan katingali eta makhluk teh awakna ngaleungit jika anu asup kana jero aspal. Sanggeus kajadian kitu kadenge aya sora anu cacarita. Kuring nu aya di ieu jambatan, jasad kuring geus ngahiji jeung ieu jambatan. Kuring geus teu bisa ka mana deui. Lamun maneh hayang apal saha-sahana kuring. Sanggeus ngadenge sora kitu mah kuring langsung setengah lumpat bari ngadodorong motor. Maksud hayang gerak-gerak tepi ka pom bensin nu aya di jalan Pasteur. Sajeroning kuring ngadodorong motor, bujur rarasaan asa kokompodan. Sabab karasana asa aya anu nutur-nutur ka kuring. Antugna kuring anjog ka pom bensin.
teu sabaraha lila sanggeus motor di eusian bensin mah kuring reureuh heula di eta pom bensin. Nya maksudna keur ngalalerkeun sagala kareuwas jeung kasieun kuring. Sanggeus kasieun leungit kacape oge rada ngurangan kakarek kuring neruskeun perjalanan balik ka imah.